ieu Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanna heuy gara mali kebo pan urang dek hajat atuh kudu pake daging oh dek dinaon kita daging dek disemur sia mah sia bae urusan dapur ke aing nu meuli daging mah kalem meuli 1 kilo pamajikanna godek bae iya kumaha nu diondang sabaratus 1.000 kok meuli 1 kilo ai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya na aing ka isinan asana-asana ka isinan di kadinya deui Ki Hairun gara godog bae ta semur lah godog 1 kilo cenah Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak ku nyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun kadinya naon kok situ dihijikeun atuh begitu geuna hijikeun cek Ki Hairun hijikeun udah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana budak aju di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh angkat begitu diangkat jadi daging kabeh di Tangerang aya pamalingan kelas kakap ketika Syekh Nawawi aya di urang hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu geledek maling sapeda reli 5 kemudian jelemana dipaehan dipencit set nu boga sapi na jeung nu boga sapeda otomatis polisi ngerahkeun sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan di Belaraja coba bae soan ka Syekh Nawawi ka ditu coba mumpung aya di dieu Syekh Nawawi teh budak ulah neuleuh budak da tuh jenggotan ge ai beuki dahar majang naon ieu mah budak ge lain sambarangan budak Kapolresna poho ngaranna kula tapi di catetan nama aya insyaallah soan lah ka Syekh Nawawi Assalamualaikum Waalaikumsalam lantarannya nama bahasa Jawa ngan disundakeun bae ya isos titik-titik lah oh iya orang bagus kita mah Jawane Jawa mau orang mengkonon kula lamun bahasa Jawa santri kula nu seuri pun kalau orang mau ke santri di dia sok didengekeun bae penting teh citu budak ngomong apa setan sih eta ya hiburan ada apa cek sana begini Pak Kiai di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat enggak makanya Pak Kiai harus ikut tahu ya urusan begitu mah tuh terserah Bapak saya mah ibadah aja cek Nawawi teh bapak-bapak itu urusannya saya bukan begitu ini ada maling 5 kerbau besar dicolong orangnya dibunuh kemudian sepeda reli saat itu dicolong juga yang punya relinya dibunuh juga nah ini kami sudah kesulitan selama 1 bulan ini mencari pelakunya tidak pernah ada titik-titik temu mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai oh iya cek Syekh Nawawi ntar dulu ceknya udah makan belum udah oh iya kalau udah tenang katanya ini cepat ketemu kalau udah makan Syekh Nawawi asup ka jero nyokot broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngising baheula mah aya broklak paling mah kan aya keneh di tulisan nane di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngicin cepet nguras diberelah Kapolres eta Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan naon hubungan pamalingan jeung broklak ya cek Syekh Nawawi minum aja di sini minumnya nggak usah susah-susah kalau pengen ketemu itu malingnya bingung nggak Polres jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak jauh teka harti kurang ya asana urang ge lamun dibereng ke heula tapi kelantaran dibaksa ku Syekh Nawawi minum diminum ku nyana bismillahirrahmanirrahim begitu diminum udah pulang ini di mana titiknya nggak usah nanya udah minum broklak kok cek Syekh Nawawi udah pergi katanya atau Kapolres naik mobilnya ngeng
Lebah Belaraja Cikande teh apa aya teh aya kali naon ngaranna teh Cikande kali naon ngaranna hah lebah didinya nyana hayang ngising Kapolres aing teu kuat hayang ngising gara-gara Syekh Nawawi ya kunaon atuh aing jadi kieu ya pamalingan can puguh beunang aing geus hayang ngising didinya langsung bae tah ka anak buahna pegang tuh mobil emang kemana perut sakit perut gara-gara broklak nih atau terus ke handapan ka kali begitu nyana keur ngising di juru aya jelema keur ngarokok bae set aya sapeda rel ini kali ya hiburan wali teh geus kitu eta ngising sapotong diampet deui teu ngisang-ngisang acan Kapolres besi lumpat langsung ditewak kamu malingnya waduh maaf apa gimana maling ya atuh langsung tikam bawa tak eta wali teh kos kitu meunang keunana lain make satelit make broklak iyalah hiburan para wali hiburan ahli-ahli marifat kos kitu diantarana urang lumpat di Syekh Nawawi ka Syekh Khalil Bangkalan begitu Syekh Khalil Bangkalan keur ngobrol jeung Kiai Arif saking asikna ngobrol asik perasaan geus salat asar begitu jam genep kurang 10 ditoelnya ku Kiai Arif Kiai kenapa kita belum salat asar Masya Allah lupa kita saking indahnya ngobrol agamanya nama lain ngobrolkeun catur emangna Kapolres Kapolsek Haji Pendi ngobrolkeun nu karitu malulu pedagang bangsa gapleh malulu tah mah nah saya Kapolres aing kadung ka dieu ceuk nya tenang jadi murid saya nanti nah barang geus kitu caki holil 10 menit sholat kita enggak apa namanya enggak cukup ini kemagriban kita kalau sholat kemagriban ini iya ceuk nya saya kan nama lain cara bapak-bapak sholatna teh bapak mah Allahu Akbar cek batur geus wah pertama tapi saya mah ti leutik eta urang dia ai seolil mah pan langel salatna Allahu Akbar ku kehusuanana ku musyahadahna ku keindahan salat gitulah Ki Holil nah sekarang begini aja ceknya itu tuh daun apa bawa ke sini duaan di bawah tak ku Ki Arif saya di depan kamu di belakang kita ke Mekah aja lah yuk ayo jekelan Ki Arif aja berangkat ke Mekah set di Mekah mah horenganan kakarak jam 4 coba kita sholat di sini kan tenang iya teta hiburan wali tak kos gitu tah kamari ge aya barang dicarekan gono kolot hiburan kan ngora Masya Allah nah ieu mun urang nyaritakeun hiburan para wali kula boga sejarah wali sanga hiburan-hiburanana luar biasa Ki Holil Bangkalan ge geus moal kawadahan hiburan-hiburanana ulah kiai-kiai nu ternama ieu Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanna heuy geura malik kebo pan urang dek hajat atuh kudu make daging oh dek dinaon geus daging dek disemur sia mah sia bae urusan dapur ki aing nu meuli daging mah kalem meuli 1 kilo pamajikanna godek bae iya kumaha nu diondang sabaratus 1.000 kok boleh 1 kilo hai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya na aing kaisinan asana-asana kaisinan de kadinya deui Ki Hairun gara godog bae ta semur lah godog 1 kilo cenah Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak ku nyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun gadinya mau ku situ dihijikeun atuh beuki teu meunah hijikeun cek Ki Hairun hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana budak aju di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh mah angkat begitu diangkat jadi daging kabeh asana lamun Haji Pendi kos gitu asal ngajualan nya nama emang tololnya nama atuh ka bisnis bae lumpat Masya Allah nah iyalah hiburan para wali mun kukula dicaritakeun encan Sultan Aulia Banten saha Maulana Hasanuddin Can Syarif Hidayatullah
encan ketika kula dongeng teh di perjalanan wali sanga boga hiburan-hiburan tersendiri termasuk kiai-kiai nu kuariga mun ku kula dicaritakeun Abu Yadim Yati Cadasari boga hiburan almarhum abah kula ge ngabogaan hiburan begitu tek bae di teangan ieu ka mana can abah sia ieu cak ibu teh abah sia ka mana tadi pandiuk bae di dieu eueuh ieu tamu tuh loba tuh teangan ku kabehan ku anak eueuh ai praktek teu kebal teh diuk bae aya naon ya cenah lain deh ti mana itu deh ti mana di dieu bae lah cenah ti tadi meureun ka mana ji atuh pugu di dieu bae tah hiburan bisa teu kadeuleu eta hiburan eta kula ge bingung pan di dinya bae tapi teu kadeuleu ku urang mah lamun boga ilmu kos kitu pamajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja seunareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman seunareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbatabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, oge para habaib. Alhamdulillah dina saah ieu urang babarengan jeung para zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar ku hadirna para habaib. Mudah-mudahan urang jaga di akhirat di aku ku para zuriat Kangjeng leuwih-leuwih ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai nu sarpuh haraya di dieu nu setengah baya nu anom para santri geus karuhan oge kurage mawa kiai deui nu alhamdulillah kiai bawaan kula beda jeung nu sejen rada khawarik mundahar batur geus eureun nya nama terus bae tur mun aya sesa teu meunang meleng rada khawarik horeng ti leuleut ti pamalingan nya nama eta watek datang ka kuari masyaallah kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah padahal sim kuring mah geus wanti-wanti ulah pudlah nu sejen bae geus teu pati dibere resep
ririungan jeung lalaki mah komo peuting kieu mah beda ambeuna ai jeung lalaki komo jeung si ieu mah aduh meureun bawa ti ajal namanya tapi kulantaran meureun geus aya tulisanana atuh rada dilambatkeun di maksudna supaya diteruskeun acara kadieu teh tinggal doa balik wih dereng dimulai ge lah iya masyaallah gendeng kabeh iki wengi ieu urang mieling ka almarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundhut ku Gusti ngora keneh sabenerna mun pasini heula mah ta malaikat Israil ojol jeung ieu maksudna jai ieu mah geus kamangpaatanana tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara kipudali kisopa tama kiai rorongsokan masih kena bisa disogok-sogok malah malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar dibere inumeun tara nginum sekalipun dibere seping bed tara sare dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi embungeun malaikat mah tur malaikat manurut pisan ka Gusti Allah eueuh nu maksiat malaikat mah mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat melalui thariqah melalui hakikat lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajidor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat ya Allah ya Rabb lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zahirna doang nu bagus jubah ngangsar ka handap sorban make 3 jubah make 3 naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ka grogol ieu zahir doang kos kitu katipu urang ku zahir encan seungiteun malaikat teh tapi ketika dirarapi batinna
ulah aya panyakit-panyakitan, ulah aya panyakit-panyakitan, panyakit diantara anu geus merambah di urang deukeut teuing ka makhluk poho ka khaliq sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk. Ulah dehem biasa bae sih make sorban hayang ka alam ku makhluk. Teu meunang salah warna, kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah ieu teh calon dan nu kos kitu teh pisateun. Bersihan gerage tina panyakit-panyakit sebab urang teh baheula suci ketika diturunkeun ka dunia, diasupkeun ka jasad, loba watek-watek di jasad, mata celi irung sungut jeung sajabana. Roh urang teh milu ka perwatakan eta, ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot. Nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot, ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar, awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolatin, dibawa ke kuburan, dikubur nu kamari di komandan-komandan anak buah namalah nincekan, nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan. Bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid nage milu nincakan ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasur nage teu meunang salah, inoak maafkir. Kudu spring bed bae, masya Allah karim. Make baju teu meunang salah, make sepatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed, boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC, usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khaliq mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji, mun bagus bisa langsung ka dua, mun masih kene bagus langsung ka tilu, ka opat, ka lima, dan selanjutnya ketika bagus karak ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Oh eta teh awak aing. Urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun, ketika dibungkus halapis, 2 lapis roh asup ka dinya set, dilapis ka 3 urang aya di dinya. Terus dibungkus di talian sing kenceng nalian reketak. Jadilah pocong. Dibawa ka masjid kadenge saha imamna, saha anu beritakeun, sebab roh urang aya di dieu. Dibawa terus ka kuburan, milu urang, masya Allah kan. Lamun bagus indah, tapi lamun goreng roh urang naik ka langit, ditanya roh saha ieu? Urang pondok. Coba bukuna coba. Barang di deuleu ya Karim, ieu mah subuhna qodaan. 90% qodaan. Cak malaikat teu narima nu qada. Ieu mah ye terus dagangna oplosan. Teu beres ieu mah ye.
dijejak ku malaikat, dijejak terus saya kahanap set jadilah ririwa sapondok sarieun kabeh asal maghrib kunci lawang besi air ririwah Haji Pendi main kuluhum ya Allah ya Rabb Masya Allah Inggris seperti itulah bakal terjadi di diri urang mantap jelema teh hayang masantren inget roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong nanti pasantren samakna teu balik-balik jelema na mangalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok ih sok bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh kok mun ngaji Masya Allah teh pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh tambah Allah hari tuh ya nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageus mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageus make kajut teuing bajudoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tadi nama santren balik jadi calo loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba tapi nyana merenung bae kieu bae cekna aing mondok sebenarnya baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo cekna mending mun sugih jantai gas geusan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah ye tuh lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percayaan pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui kunyana mana ye kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok ngaji dihareup bae nyana dari nundutan gitu aja ku kula bari kuari ngaji bae lah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna kuari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo kuari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh Genahin tarariis datang ke dapur get tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tama santri deuk ka mana tuh urang jadi balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya teu percaya aya jadah ge kayakinan mah jadulurna ge pararae saenggeus teu percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan
sagesta aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim moal bisa ka sorga tanpa jembatan Shiratal Mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nur ka Cilongok ge kiai cenah kula rek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih, endek. Oh masalah. Nah, seperti etalah nu bakal kajadian. Roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah. Ketika asup ka jero kuburan, anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit, nya poek, nya sepi. Ternyata lain di kuburan teh horenganan rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibanatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud anu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep abad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu aya kabeh rarentul di jero kuburan teh ya Allah ulah disaga di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapagi ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu coba amat coba ieu nipu hari nu ieu wah ieu mah maling karung ara aya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan ara aya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi orang kuburan teh ya Karim caksaha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maut eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah ku ari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah ninaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malul aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal anu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae ayus ya tah ieu batak Kanjeng Nabi ditaros ketika Kanjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kanjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kanjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit
Urang minta bantuan ke Haji Pendi hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia asalna nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagah-gagahna soleh kakos uruskeun kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantap kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunaheun cek kabana bae abdi mah deuk jeung tuan bae kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bahage endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan dia terus datang ka tahun 2018 wow atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi na ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya tuh itu pan aya Sina Umar aya sesuatu henteu iman nu geus kanyahoan Umar mah galak cenah teh cak Umar nanaonan sia kabeh ngariung jeung Sina Abu Bakar Siddiq kami mah hayang bareng bae jeung tuan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae Sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat mangpaatna. Nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nya nagari weuheun urang minta tulung aji tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante aduh pan eta ngeri urang gos gitu. Nah inilah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat di dunia malah gampang di akhirat dan mantap teangan kuari minimal haji soleh gitu tah lah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae tuh barang di dele KTP na orang rimpak sia dulur Kipuloli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelok kabeh di sahabat hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedang lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedang kene sarua akur lah lamun ieuna ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berartinya Sidina Ali idareketan go sahabat Sidina Ali moal misli ka jeung kumaha ge ucapan Kangjeng aya naon kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang soal zahir mah teu kudu ka anjeun kula merek nanyakeun teh soal batin soal naon kula mah deuk nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha anu kadenge ku ente nu kadenge ku kari mah kongkorongo kombo hayam Cianjur mah napas urang geus beak nya mencan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Saha orang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu. Tapi kadenge ku Sidina Ali mas subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng. Moal aya di mana ge. Sukuna koneng kok moal aja mah. Hese. Tah eta sebab naon eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihissalam ketika turun di langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ruh teh malaikat Jibril. Dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunia maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hayam jago babacaanana eta. Baca coba ku Haji Pendi. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Keur naik mobil nabrak. Aneh aing mah nya. Heueuh aneh. Lain salah babacaanana. Sungutna meureun nya. Heueuh sungutna ieu. Akur jeung kolbu. Jadi ceplakna teh akur jeung tapak. Ih, ulah kigituanan. Kamehan. Ieu subuhun kudus. Masya Allah kari. Itu bahasa hayam. Sidina Ali ditaros deui tuan. Ari eta sih bangkong. Kumaha eta bahasana? Bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah bangkong moajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah teu eureun kadenge kurang kok horegan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta bahasa bangkong. Coba bahasa Haji Pendi goni karung goni atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah. Masya Allah karim guys kuring mah urang manggih bangkong usapan manggih sieu tinju. Hebatan bangkong. Masya Allah karim. Satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh. Si Mbak aya naon Mbak ada apa? Saya kaget cenah tadi malam. Kaget apa sih? Kaget kok saya ngedengar suara perkutut saya. Kok bahasanya bukan suara perkutut yang kedengar sama saya. Luhur amat di si Mbak. Apa yang kedengar sama Mbak? Kedengarannya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Masya Allah Mbak itu jam berapa itu bangun? Jam 3. Kok bisa bangun jam 3? Mau ke pasar sekian teh. Terus dagang sayur. Terus itu Mbak kok bisa mendengar gitu? Emang suka ibadah apa? Saya mandi dulu, setelah mandi sholat tahajud. Setelah tahajud baru saya ke pasar. Begitu saya kalau mau ke pasar. Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge. Itu jatuh pernah yang ngadenge ti siakos gitu. Atuh hebatan si Mbak daripada tukang karung mah. Atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna. Oreganan. Masya Allah kasih Mbak bisa dibukakan hijab ku Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta. Kula kaget eta kasih Mbak. Ya Allah ya Rabb horenganan hudang, mandi, wudu, tahajud, beres terus berangkat jam 3 ka pasar. Satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta. Sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Pohara. Nah. Iyalah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sidina Ali, bahasa onta, bahasa sapi, bahasa jamus, bahasa munding, bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sidina Ali. Hebat amat eta Sidina Ali bisa nyahueun ka bahasa-bahasa hewan. Luar biasa eta Sidina Ali. Masya Allah. Nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Horenganan kos kitu. Atupan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu. Heeh. Anakna misalnya itu bapak udah meninggal, biarin aja. Enggak tuh lu jarang. Dah lagi hidupnya juga begitu.
ulah sampaikan ka kitu tak. Tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap urang. Abeh ketika urang geus ngagojod di jero kubur, anak bisa hadiah ka urang. Anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk. Anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah, doa, Quran. Cenah ieu loba jeruk, niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh, seperti etalah. Mantap kula begitu zarah ka Habib Lutfi, do. Aju ngobrol di luhur. Duaan. Cekanya jongeng kieu cak Habib Lutfi itu. Dulu ada seorang santri ziarah ke kuburan. Begitu ziarah sering ke situ. Enggak ada kerasanya. Ziarah kok enggak ada kerasanya? Bebeja tah ka guruna. Begitu bebeja ka guruna. Saya ziarah udah berapa lama ke makam itu, tapi enggak ada kerasanya. Tuan guru ini bagaimana? Ziarah ke mana? Ke makam yang di sono. Atau kenapa ziarah ke situ? Emang kenapa? Itu mah garong. Kenapa dijarahin? Tah, si hade tah. Urang bisi salah zarah. Horenganan jerona garong. Kuari kan loba nu maruncul mantap kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarahan ulah bisi garong. Atuh cenah di zarahan mah garong ge teu naon, lain teu naon kitu ulah bisi salah tekad. Oh, aya baheula hiji kuburan rame di zarahan. Kuncena ge datang ka sugih. Kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa. Boga anaknya na hiji-hiji na lalaki. Kulantaran nyana deudeuh jasa ka anak, nyana ka anakna ceng masantren bae nya. Kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan, terus dibekelan himar. Tah ieu jang paranti di pondok berangkat nyana ka ditu. Pertengahan jalan himarna kurang parah paeh. Begitu paeh bingung nyana, waduh ya himar hiji kendaraan paeh. Ieu wasiat dikolot, kubur dikubur ku jana. Karunya jasa ka himar. Geus dikubur, disiram, terus nyana kieu beung ngahuleng. Aya tah urang dinya. Emang ieu sanu paeh? Ahli ibadah sakieu. Wah, ahli ibadah muhun sakieu teh. Atuh cara urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna. Zarahkeun la hadrati ahli ibadah al-Fatihah. Milu nya nama. Bebeja tah sia tah. Aya ahli ibadah di ditu maot, ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena tah teu jadi masantrena. Masyaallah. Terus bae nya nama jadi kuncen deui di dinya. Kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya, ngagelok kuari ka dinya. Bapana ge kaget, kok nu zarah jadi sepi cak keneh. Aya kabar di anu cenah rame jasa. Begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana. Waduh, aset jadi kurang ya aset. Masyaallah, datang gadinya barang di deuleu kuncen aja mah ajaib anak aing. Masyaallah, sia ieu jadi kuncen. Mohon teu jadi masantren. Henteu mah kunaon? Himar pae bah. Aju dikubur di depan loba nu zarah. Kukula di bejaan ahli ibadah. Masyaallah, bisaan sia. Nyebutkeun bisaan. Iya atuh kasedot ka dieu nu abah. Masyaallah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya. Keke bah aya abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah. Ih atuh mana ieu cakeun. Atuh sarua tah mah. Horenganan itu mana ieu anakna. Tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna. Baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui. Baheula teh duit teh ti imah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar. Nah, ieu pendidikan supi. Ulah sambarangan horenganan. Lamun carita almarhum abah baheula masantren di Kosambi. Kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peteuy nang di mana tah menang ngalah tinu tetangga
ulah di dahar cak abah teh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu kan beda bahasana gen mah kos kieu teh bentukna di pondokna keneh kudu dijaga masyaallah masyaallah nah ieulah horeganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak mah nu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha-usaha nu sejen. Nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh. Biayana beda. Masyaallah. Sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik ta anak kudu sejen nyahok we ka karung. Asal dideleh ku anakna. Oh karung ayam. Dideleh oh karung goni. Oh ieu oh kalung nyempet. Ayo kalau nyempet ya sorangan sebab bensina nu mantap para habaib kahandapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mantap kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyai nya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit di pemerintah mah punya tilok di dahar ailetik mah gitu pun kan lah iya duit bangsa di calo-calo tara nah di apika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah iya nah ieu teh urusan ngaji mah gampang udek ngaji naon babari kuari mah malah henteu kudu masantren kuari mah pencet HP dek ngaji naon di HP dek ngaji naon dek ngaji hakikat ge aya di HP dek ngaji hakikat geus aya di HP masyaallah guru mursyid bah Google geus aya tadi HP mantap mararikung kabeh jelema aya kabeh tapi lain eta nu hese mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeun anak menuju Allah mah hese sebab naon loba panyakit engke akibatna mun eueuh guru teu kaambe anak himar gengke di zarahan bae tapi lamun boga guru tek urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam ka ambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi seri be ini mah bukan kiai bukan wali bajingan ceuk nya ka ambeun misalnya teu wauheun jeung Haji Pendi ye, Haji Pendi maot, ajak Habib Lutfi ka dinya. Coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang. Jaga mantu. Bakal kaambe ku ahlina. Nah, iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe. Kana kahakikatan, kana kamaripatan apaleun. Ulah salah, urang dek ngaji naon? Aya fan-fanna aya guru-guru nah ketika orang dek mengenal Allah ulah sambarangan kudu ka ahlina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika orang wauh jeung Allah indah ulah engke di akhirat di dunia dongeng-dongengna ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar
Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar sok ngedeng nya nama tas salat di masjid aju kerek kadenge kan ku satik Haji Mali gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke Malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gundamna bae sholawat gundamna sholawat coba si ieu gundam ayo coba hayang nyaho coba ayo gundamna goni kabawa gundam ahli zikir gundamna pasti zikir moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman moal dibejakeun hirup keneh masalahna katabraknya na begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu ngalayat kan teu nyaho naon kunaon eta nya maca nazaman wa mabinal qaidil muqarrarah idza atatakiratun muqarrarah eta kan kudu juman masyaallah karim eta ong-ongan gundamna bae make kudu juman coba sih ya hayu coba salihan ti goni-gonian ge pasti ge juri gundamna ukudul juman kula gideg we ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh ukudul juman nah iyalah hatta yamtazija ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wa dammihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari nah iyalah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya na bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka ditanya segala rupa di cek malaikat kok man rabbuka tuh ditanya mah ji pan begitu itu ditanya kagetnya lagi ieu kan tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet kajen ku kumaha ge ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan maka ditanya-tanya cek malaikat kok kieu amat sih laporan malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih mondok dong dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh Masya Allah karim Sidina Umar kan tidak satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya Umar setan geus yeuneuan ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar satu riwayat seperti eta ya Allah ya Rabb anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi meureun malaikat ge kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya Haji Pedi man rabbuka Muhammad mana sih ya cilaka sih ya Muhammad emang yang itu nyaho iya kampak ya gambaran ahli-ahli Allah mun urang macaan dina kitab-kitab sufi Masya Allah indah jasa dengan berbagai jawaban-jawaban anu ngangeunahkeun pisan ka batin sebab naon asma Allah sifat Allah jeung zat Allah na geus ngahiji di awakna jadi nu ngajawab teh lahmihi wa dammihi teh saeutik ahli Allah ketika terjadi peperangan ngucur getihna ka handap ngabentuk Allah aya nu ahli sholawat ngabentuk Muhammad batur seperti eta renungkeun jeung tafakuran coba diri urang mun maot getih urang naon
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tina urayan kaula di awal tepi ke akhir ieu adalah merupakan jang memikirkan masa depan urang ti mimiti kubur datang terus ke alam mahsyar. Sing hade tetesan-tetesan sakumaha tadi kaambeun horeng ku malaikat oge ku ahli-ahli Allah kaambe ulah salah zarah urang sing hade besi anak himar di jarahan ku urang ya, besi bajidor di jarahan ku urang, tanyakeun geura ka ahlina sebab kaambeun ku ahlina mah boro-boro geus maot hirup keneh kieu ge kaambe. Kaambe. Lamun Ki Hairun liwat di Jati ti Ledu ka Cilongok nyana digelam kieu be. Kaambe. Aya anu boga naon kitu ngaran? Aya anu boga teluh cak nyana kaambeun. Dan lain-lain sebagainya ku ahli Allah selalu kaambe ngan teu meudang nyaritakeun. Geus urang lempengkeun kuari hate urang jeung keyakinan urang eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Allah anu ngatur sagala-galana. Yuk urang mun tayang sagala rupana ka Gusti Allah, menta ka Gusti Allah jah hakikat mah kabeh ge ti Gusti Allah, menta dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah, amal-amal bagus urang ditarima ku Gusti Allah, terutama nu kuari di haolan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan ku Gusti Allah di jero kuburanana. Urang nu aya di dia mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya.